Selamat siang buat Ibu Hajat, Bapak Hajat, buat Dede Arka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa aja? Du bulan nu caang narawangan baturan kuring kernyorangan lamunan manteng tepuguh rasa hati nu ngajerit pinuh kapeuli. Selamat siang juga nih buat para tamu undangan sebelah sini ya. Ku tega salira megatkeun cinta kagoda ku asih saliwat nah naon jadi alasan anjeun luluasan mepeskeun harepan. Bu Haja boro diri mi cinta sagemeuna panyangka sugan teh arek satia hati ente bisa dipapalirkeun tenarima anjeun kagoda nulian hanjaka kieu jadina abdi teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nulian. Asik-asik kembali gerengseng tim Laras Ayu. Oke, Kang Dayat. Wilujeng siang Laras Ayu. Gerengseng tim ku tega salira megatkeun cinta akagoda ku asih saliwat nah naon nu jadi alasan anjeun luluasan mepeskeun harepan. Sikap yang raya Siap Laras. diri mi cinta sagemeuna panyangka sugan teh arek satia hati ente bisa dipapalirkeun tenarima anjeun kagoda nulian itu hanjakal kieu jadina abdi teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asih nulian. Sakali deui cenah Pak Indra. Saya Laras. Bodoh diri mi cinta sagemeuna panyangka sugan teh arek satia hati ente bisa dipapalirkeun tenarima
anjeun kagoda nulian hanjakal kieu jadina abdi teu bisa kumaha anjeun tega nyandingkeun asi nulian